mantap ngedeketin Kapain lah, Bu, kapain lah. jantan hidup gaduh tanggal warung masing-masing. Pun disambut ayeuna wayang hidup teu kenging ogo ka mamahnya. Ayeuna mah neng obona ka aa, obona ka neng. Tapi kanya tetep pageuh dugikeun ka alam iraha oge. Ayeuna tampi ku hidup kanya anak indung kan hidup ini suap terakhir ya. Jadi hidup teh kenging ogoan deui ka mamahnya. Sakuat mangan mah. Suapkeun 1 2 3. Tahan, sarang. Itu 2. Sampuk mantun. Wah, ayo nyawanya. Ayeuna bapak. Kamu bapak. Mas laparan banget. Alamak. Mama cari Gentasan, Mama kapangkar. Kapain. Bapak badai masihan cai kahidap. Ayeuna mah zaman milenium, baheula mah ku cangkir, ayeuna mah ku acuan. Ayeuna hidup kadunya ieu. Oh. Ku alatan ayeuna cai mani ti bapak. Nya. Ayeuna sanes bade mulangkeun rakana sadayana ge. Ayeuna sanes bade mulangkeun cai mani nanging mangrupi ngemutan ka hidup yen ayeuna hidup teh alatan ayana bapak. Kanya bapak tetap mucur di batin hidup, tetap mucur ka diri hidup. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Atau dikucurkeun. Alhamdulillah, mangga cari. Ayeuna urang bakakak simbol bakakak teh simbolnya bunyi simbolnya pangalaman. Tuh cenah eta anu kene ping atau badaging pangagungna eta anu agung rezekina. Cik taruhan 1000-an saha nu bade kira-kira kini agung. Wah, anu Menang. Gua panganten bari. Ya, 1 tarik. Papayun sayang papayun. Payun. Payun ka neng. Papayun salibnya. Nah, gitu. 1 2 3. Alhamdulillah. Wah ya jadi meong. Nah, alhamdulillah aa insyaallah abang rezekina nanya eta kanggo saha? Kanggo neng. Kanggo neng pipit. Tenang we neng mah. Bilog santai didikur ya. Nyawa kuku insyaallah aa milari aji. Laparan Mak. Saya rezeki aa tapi rezeki babarengan. Nah, ayeuna disimbolkeun ku daging. Pangatena di samber ya. Siap mangga. Siap. Yuk. Pak iya mohon. Neng maya. Asik. Kuah 3 dimakan. Iya. Asik, lapar. Itulah suasana Waplingung dan pembetat-betat bapak kakak ya. Mama, cari gay mama. Orang ditutup. Aduh. Anya. Manawi aya kapunten menyuhunkeun. Pak, wes kami Pak. Bio senang awet-awet we nya da organna bareng ge mireng. Tah itu pengantin sunat ngepel wayangan. Iya. Sok ayeuna sungkem kana pangkuan mama. Sungkem kana pangkuan mama. Teu aya deui panarasan anu sakti. Iwati indung jeung